mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng anu mana ayeuna Mang Jaya baris neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna Lutung Karya Kileuksa. Para mitra sadaya ieu dongeng teh mung sakadar dongeng namina geda dongeng para wargi sadaya. Nah cenah nyawaulana kitu ih gaya para wargi mung sakur dongeng namina ge dongeng carita mepene kitu. Mangga urang teraskeun. Da inu bener mah sanes dongeng karena sejarah para wargi. Inu bener mah sejarah. Mangga wilujeng ngadangukeun upami teu lepat mah. Indra Jaya teh nuju barang tuangnya. Duh mohon. Kacida pisan rewogna marum atuh salira sakitu. Wah, luar biasa gedena. Pokona nandingan raksasa kitu para wargi. Barang tuang biasa kasawang ku urangnya. Congcot hiji disamualkeun gayem-gayem melek diteureun segede kumaha atuh ieu warugana cenah kitu. Aduh ieu mah ieu lamun boga nu kieu 20 siki ya waduh matak olok ieu mah olok kejo kan lumayan bisa titah nyabutan. Bangsa tanggal awi bangsa nu rarembat teh meureun cabutan ku maranehanana sina digawe sina macul. Mangga para wargi sadaya urang teraskeun hancang dongeng enteng judulna Lutung Karya Kileuksa. Para mitra sadaya demi paman lengser gogodeg harita teh kaget tur bengong tapi sok sanajan kitu manehna nyerengeh seuri lucu nempopong gawa gagah nu daharna rewog sungut molongpong jiga liang guha tumpeng nu 5 letreun beas tengan sahuapeun kitu dibakakak nu 7 teulila geus beak sabab ngan ukur 7 huapeun geus kitu kadawak kana cau dicokot saturui di dahar sakali ngahuapkeun digayem jeung cangkang-cangkangna atuh sakilat geus ledis taya nu nyesa ngan ukur kari wadahna wungkul malah dahar nu sejana geus beak kabeh. Ulu tepung gawa sakur bau-growog teuing hah hakaneun anu sakit tumpukna teh mendingan 7 huapeun. Kumaha mun cicing di dieu sataun sigana teh leuwih bakal karosong pare bakal piaku sorangan ieu mah yeuh cek paman lengser bari gogodeg panon colohok bengong nempo nu dahar. Ari Indra Jaya sanggeus meakeun dahareun sakitu lobana eureuleu teu rabnanakeun nu seubeuh malah terus wae sora amekanana menih ngaheos siga amekan gajah. Geus kitu pok nyarita ka paman lengser. Paman lengser, mana nyi putri geulis ha? Nah geuning can moal-moal palang siang bohong ieu ha? Buru-buru sina ka dieu. Kukitu nate bari alak ilik nempoan nyi putri atuh memang can temong tapi ari nyi putri malah ngirarang geus lila nyerangkeun ka Indra Jaya. Ih sing sabar heula Raden, sun ulah waka kagungan emutan kitu nun bilih nyalahan ai piraku paman make jeung bohong segala rupa nun. Moal paman moal bohong tinang tos nyi putri bakal ngadosan ka dieu. Ayeuna mah antosan heula bari laleson nun. Da moal lamun teh sumping sun. Jawab paman lengser ngalalemuh hate Indra Jaya. Geus kitu mah terus Indra Jaya diajak ngobrol ku paman lengser malah aya ponggawa seje nu nyampeurkeun ngabagiakeun sacara pribadi ka Indra Jaya. Kocapkeun para mitra. Ratu Emas malah ngirarang. Basa di luar aya nu ribut pating growok nyebut buta anjeunna rojo ti kamar. Geus meunang dangdan meuni ginding manah nyi putri reuwas bisinya aya buta. Barang ningal paseba nu pinuh ku jalma nyi putri kaget lantaran harita aya nu aya sema anu jangkung badag gede luhur taya lian iwati dipati Indra Jaya teh. Nyi putri malah ngirarang harita teh meuni colohok bengong anjeunna kaget ningali Indra Jaya. Atuh nu tadina rek kaluar teh teu tulus ngan ukur ngintip tukang gordeng. Aduh biung nah geuning bat aya pongawa jangkung badag gitu ka dieu. Saha tatenya? Becigan wawuh pisan jeung paman lengser. Jeung naon sababna ngabagiakeun tadi ribut? Jeung deeng ribut buta-buta kitu. Matak sedih, matak nalangsa. Kumaha nasib aing teh atuh teh nya?
Nyi Putri malanggirarang ngupat dina manahna bari socana melong ka paseban ngintip Dipati Indrajaya nukur dibagiakeun ku paman lengser. Timimiti datang nepi ka disuguhan tuang barang nyaksian tuang nanu tohaga. Nyi Putri ngalenyap pakat kuruas lajeng nang nungkupan raraina. Aduh teuing, na eta ponghawa gagahna betana nyatu. Nah kitu ari kasebut ponghawa teh gagah. Teu nyana teuing tuang nangelehkeun batur mata kolok hejo beak kadaharan. Nah nya eta teh jenengan Indrajaya teh ya. Lamun nya madu kakak kacida teuing ngareremokeun teh. Nyi Putri malanggirarang teu kuat nahan kasedih segruk nangis. Bangun anu kanyanyerian Cisoca juuh masihan pupur anu meunang ngulas-ngulas teh atuh lapur meunang dangdan teh rusak deui. Sanggeus rada teteg manahna buru-buru ngadeuheusan ka kakana nu jenengan Gagak Kalana Jaya. Gek calik bangun lungse segruk nangis deui leuwih tarik. Ciga nu nalang sakabina-bina Cisoca beuki juuh masihan damis malah mah salempai geus cipruk dipake nyusutan Cisoca nu bedah. Hai nakunaon adi batur bunga ieu mah kalah kabet kalah nangis kunaon ieu teh nyong cerita saha. Gagak Kalana Jaya reuwaseun ningali raina nangis terus neuteuk bangun panasaran pisan. Aduh kakak bet ku teu teuingeun ari kakak kuring mah sedih nalangsa mun asa tunggara ieu. Nah kumaha nasib kuring teh atuh kasaha pijodoh nu sanyana teh mana anu jenengan Indrajaya teh kakak. Saur Ratu Torono bari nyusutan Cisoca terus neuteuk karakana bangun sedih. Oh mikiran pisalakiun sugan teh naon. Nah atuh make ceurik sagala teu kudu ceurik nanyakeun kitu mah biasa we da moal matak naon-naon. Geus ulah kitu era ku batur apaan itu loba jelema teu kudu melang atau hariwang jeung teu kudu nangis sagala rupa apaan itu Dipati Indrajaya sumping tuh. Saur Gagak Kalana Jaya bari nunjuk ka paseban. Eta Indrajaya teh kakak nah teu salah. Itu nya bener eta pisan. Indrajaya teh nu gagah rongkah teh. Malain nandingan kagagahan ge. Ponggawa pinunyul eta mah. Cek Gagak Kalana Jaya bari tetep ayem. Can bisa neguh kana isi manah Ratu Torono anu ngarasa sedih ku ningali Indrajaya. Malah barang ngadangu katerangan kitu nangisna beuki tarik bangun anu kanyanyerian. Aduh kakak nah kan aya teuing. Piraku kuring teh kudu boga salaki kanu kitu tagogna. Teung teuingeun kakak mah. Nah ka kuring teh bat ngalajokeun. Kuring sedih. Sedih ari rasku nasib diri. Nah kieu-kieu teuing nasib teh. Har. Nah kumaha ari adi. Akang mah teu ngarti yeuh. Gagak Kalana Jaya colohok bengong teu ngarti kana pamadegan raina nu bulak-balik ari waktu tadi nyebut daek jeung mitah ngalamar ari ayeuna bet nampi. Kakang, kuring mah sedih asa dilejokeun. Magar teh kabogo kuring kasep, kabuktianana bet kitu patut tuang narwog. Meni gambuhang kitu tumpeng hijingan sahuap. Jeung di aduh kakak ku barudak diparoyokan buta. Nyeri hate teh nyeri ieu. Teu narima kuring mah kakak teu narima. Nyi Putri malanggirarang ampir-ampiran ngarjerit maratan langit bari gogoleran. Tapi kuat dilelemu ku kakana nu jenengan Gagak Kalana Jaya. Adik, sing eling dia. Sing eling ulah sok tampikan teuing jadi jelema teh. Apaan geuning nu geus teh karasa ku adik. Kitu akibatna lamun jadi jalma nu tampikan. Taina geus datang jodoh nu saestuna. Piraku ku adik rek ditampik onaman mah. Narek nyang nu kumaha deui atuh. Atuh lamun dipilih naon teh pipilih jeung tampikan wae mah di bisi kaburu kolot atuh. Memeh laksana paeh nya. Geus ayeuna mah tarimakeun ulah sok loba teuing pikiran. Cenah eta ku barudak dipoyokan buta, keun bae adatna ponggawa gagah kitu mah. Kitu deui perkara daharna nu rewog keun bae. Da gede pangawasana nu bakal mangpaat pikeun urang sarerea. Geus adi ulah balo teuing pikiran. Ulah sieun ku rewog barang daharna. Datang tuh meureun gawena ge rosa. Tu naon hesena atuh pan, sinang ngurus anu, pan meureun beres keur urang teh. Nya tapi kakak monya kuring kudu boga salaki kanu kitu patut. Geuraku kakak katingali meureun eta salirana meni jangkung badag jeung bewokan. Beuteung budayut jiga kereuneuh. Sedih kuring teh kakak, teu nyana bakal meunang pisalaki nu sakitu teu kasepna.
Cek Nyi Putri Malanggirarang masih keneh teu narima ka Indrajaya da teu bogoh, tapi kakana teu gugup, kakana tetep ayam sarta teu bosen-bosen mepelingan. Ih, cek kakak oge nya, ulah sok tampikan jalma mah. Sing ingat kana kajadian nu tumiba ka diri adi ngeunaan Ratu Bungsu Karmajaya. Basa mimiti tepung jeung adi apaan sakitu kuruna jeung hideung jiga lutung. Tapi geus ditampik geuning jadi kasep, akhirna mah adi kapengpeongan. Ta ayeuna ge lamun adi tampikan bakal meunang kanyerian 2 kali. Mun Indrajaya teu ditarima bakal kaduhung kadua kalina. Jaba bakal aya nu musibat lantaran Indrajaya bakal ngamuk ka nagara. Deun keneh Ratu Bungsu. Bager Ratu Bungsu Karmajaya mah, tapi Indrajaya mah can bugu boboting bakal ngamuk mun ditampik teh. Sabab ku adi geus dilamar sarta ayeuna geus diangkir ka dieu. Sing inget ka palawadinya na atuh adi. Sing inget kana kasalametan diri jeung nagara. Omat ulah sok tampikan. Keun bae kaayaan awak sawadan sakitu mah. Asal digawena wakel keur nyubur ke nagara. Kitu saur Gagak Kalanajaya nyariosna leuleuy pikahartieun. Satengah ngolo-ngolo ka adina sangkan ulah nampik. Tetela karasa jeung kaharti ku Ratu Toronol. Anjeunna teu nempas deui, tapi ngahuleng mikiran pepeling tirakana, akhirna kaharti pisan. Nyari kitu mah atuh kuring kapaksa we nurut ka kakak. Kudu kumaha lamun geus kieu atuh? Kuring mah jadi bingung pilampaheun. Is, ulah bingung ulah susah barina oge. Junggera tepungan di Pati Indrajaya. Bagiakeun sing sakumaha mistina. Ulah disasa, sabab datang na ka dieu ge nyubadanan pamenta urang, sangkan datang rek kawin. Tah kitu ayeuna mah junggera tepungan buru-buru. Saur Gagak Kalanajaya tegas man. Nya mangga atuh kuring rek dangdan heula. Teu kudu lah susutan we cipata. Ulah jiga tas ceurik, sabab bakal goreng balukarna mun katingali jiga ceurik mah. Tembal kakana bari neuteub. Atuh Nyi Putri Malanggirarang teu nemal deui terus nurut kana pepeling kakana. Kisoca disusutan, damis di lapan, geus kitu mah teras angkat, rek ngadeuheus ka Dipati Indrajaya, nu geus lila ngadagoan di Paseban. Ningali kitu mah Gagak Kalana kacida ngarasa bungahna. Teu lila di antarana, Nyi Putri Malanggirarang geus aya di Paseban mayunan Dipati Indrajaya. Malah paman lengser ge aya keneh di dinya, maklum nyaksian kadua jalma nu rek silih kenalkeun. Ari Indrajaya meletet neuteub ka putri geulis, hatena bungah nu taya papadana. Sabab caritaan paman lengser teh bener. Ieu putri lain geulis bobohongan, jeung deui bener-bener datang nyampeurkeun ka Indrajaya. Paman lengser, mana putri keur pamajikan kuring teh? Nah bener nu ieu atawa lain? Kade bising nyalahan. Cik Indrajaya bari ngarewet ka paman lengser terus neuteub ka nu geulis. Waduh, muhun Raden. Da ieu jenengan Ratu Mas Malanggirarang nun. Ayeuna parantos saya payunan salira, bangga we nyangakeun ayeuna mah. Kewajiban paman parantos lengser promios heula nun. Cik paman lengser rek unur di payunan Indrajaya tapi dihalangan. Ish, cicing heula di dieu paman. Baturan kuring. Kun da moal naon-naon. Kuring rek ngobrol jeung nu golis Malanggirarang. Paman lengser diuk deui tapi teu nemal, cicing nyaksian nu rek silih kenalkeun. Ari Nyi Putri Malanggirarang geuwat nempas. Duh, Mas Dipati, syukur teuing bagia sumping. Hampura kuring teu buru-buru ngadeuheus lain teu emut atawa teu ngupama. Tapi kuring teh riweuh di keraton, sumangan pangkeun kuring Ratu Toronol. Bungah temen kasumpingan ku salira. Kitu saur Nyi Putri Malanggirarang bari neuteub ka Indrajaya anu keus suraseuri. Ngadenge caritaan Nyi Putri Malanggirarang kacida bagja napikeun Indrajaya. Nepi karek ngomong ge manehna ngahuleng heula sakedeung. Bari Indrajaya ngahuleng manggaya ngaso prawargi. Para mitra sadaya sabada ngahulang heula sakedeung atuh tuluy Indrajaya nyarita deui.
bari jeung cakakak seuri meningagak-gak. Nuhun pisan nu Golis, katampi katarimakeun ku si Kakang. Atuh sajabati kitu dihampura pisan ku si Kakang. Keun lat sakitu mah. Tepon bunga sarerea, dakang rasa bagja, nepangkeun di Akang Dipati Indrajaya ti Nusa Kambangan. Tema Dipati Indrajaya bari seuri hatena kabaku kabungah lantaran geus yakin manehna ditarima ku Putri Gelis, geus lila dipikabogoh ku manehna. Nya nuhun atuh Kakang, kuring nampi kana kasumpingan Kakang. Ari sabab geus lila pisan dianti-anti ku kuring, kari-kari ayeuna bet jebul pisan. Kumaha atuh pamaksadan Kakang teh? Bade aya pikeun saeuy naon sumping ka dieu teh? Janten dilih bae aya deui maksad anu sane sajabiti maksad anu hiji. Saur Ratu Emas Malanggirarang alias Ratu Torono naros deui ka Indrajaya. Nyi Mas, saya sanes Akang teh pang-pangna jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Saya sanes aya nu disejanya teu bade nyumpunan pangonang ti Paman Lengser. Da saurna teh diri Kakang dipriogikeun ku Ratu Emas Malanggirarang. Taina Kakang ngadeuheusan ka dieu nu maksad bade nyumpunan eta pamunut. Mangga Kakang nampi kana maksad salira nu sakitu saena. Cek Indrajaya Daryana keur tetela najan rupa jiga buta ari nyarita jeung nu geulis mah teu burung sopan meusan. Janten kitunya syukur atuh Kakang. Da kuring geus lila ngadagoan tapi ulah neueul ulah kaduhung. Da kuring mah di dieu teh tukang tani meureun Kakang Indrajaya ge kapaksa kudu macul. Nyi Putri Malanggirarang ngedalkeun eusi manahna. Nu maksudna menta ka Indrajaya sacara lemes sangkan daek tani molah tanah di marga Cina. Waka ge kaharti lebah dinya nama. Sabab hiji lalaki kudu aya pagawean pikeun makayakeun kanu jadi bojo. Akang moal loba tatanya dina urusan gawe heug bae najan kudu tani. Da Akang geus tuman kena gawe maonggo. Temal Indrajaya teu euleum-euleum da memang teu seungah kadar dititah maco da puguh geus tuman digawe kasar. Ya hatur nuhun atuh upami kitu mah. Kuring mah bingah kaliwat saking Kakang. Tema Ratu Torono Daryana keur tapi nya nyaritakeun bunga paron mah tetep alum paromana mah teu nemongkeun anu bener-bener bunga. Hari ayeuna kumaha Nyi Mas? Najan kudu digawe ayeuna ge taya halanganana. Pikeun diri Kakang jeung tibatan cicing mah mending digawe Kakang mah kersel ongko. Aduh syukur teuing Kakang upami kitu mah nya geura macul we atuh. Kuring boga pacul gede sagede amping para api. Prak gunakeun keur molah tanah malah mangpaat. Geura tani sing wakal geura macul sing getol. Coba Ratu Torono meuni giakna keur lantaran eta nu dipiharep. Wah nya mangga atuh. Nuhun teuing dibere pagawean. Sabab Akang mah moal mumpang kana parentah. Moal rek ulin teu puguh. Ititah naon ge Akang mah bunga moal burung dijalaankeun kalayan sahade-hadena. Indrajaya narima kana eta parentah teu ieu ngarasa sungkan. Hatur nuhun atuh ari kersa mah atuh di ditu maculna Kang. Aya tegal jeung bubulak ku Akang geura bukbak prak kepelakan masing suhud. Mangga Nyi Mas, ngan Akang aya pamenta ieu. Menta naon Akang teh? Nyi Putri rada curingha. Pagawean mah ku Akang moal dilalaborakeun. Sabab Akang geus tuman kana digawe. Ngan kade lamun nganturan sangu ka Akang sing gede, lamun nyangu beasna sadacin ulah disesakeun. Bawa kabeh keur dahar Akang. Leuwih loba leuwih hade, bakal leuwih wekel kana gawe. Nyi Putri Malanggirarang colohok, reuas ngadenge omongan kitu, tapi akhirna mah ngarti sabab memang nu gede beuteung jeung gede tanaga. Daharna ge kudu gede saeutik sotena nu awak leutik. Dari Indrajaya mah sakitu jangkung badag gede luhur beuteung burayot meninamru. Mun kitu mah atuh tuangna gemul pisan atawa rewog pangintanya Kakang. Kun bae Nyi Mas moal rugi dahar sakitu mah. Padu digawena wekel jeung kuat. Moal matak beak pare najan Akang rewog dahar ge sabab bakal loba deui hasilna
Bandungan engke hasil pagawean akang. Ngebon 10 bau mah lah. Ring saminggu ge. Keun ku akang urang kerap kabeh. Tema Adipati Indrajaya teu eulem-eulem perkara gawe mah teu jadi pikiran, nganu penting na mah beuteung seubeuh. Nya upami kitu mah atuh ku kuring rek disadiakeun. Sababah kumaha kurang pare atawa beas. Jadi di dieu teh geus loba, tapi kakang ge digawe kudu getol urang rek malencing teh nya. Nyi Putri Malanggirarang nyanggupan kana parentah Indrajaya. Syukur ari kitu mah syukur pisan. Ayeuna keneh akang rek miang ka kebon jeung sawah. Mana paculna urang bawa ku si kakang. Indrajaya tuluy nangtung manehna singki rek ngajalankeun parentah Putri. Antosane heula di dieu sina dicana ku Paman Lengser. Cing kadiekeun pacul dawuk teh paman sina dipake ku kakang Indrajaya. Nyi Putri marentah ka Paman Lengser leos lengser ini rek nyokot pacul dawuk paranting ulah sawah jeung tegal. Tekung silila geus datang deui Paman Lengser bari mawa pacul meniti bebergeg bakat ku tibu berateun. Su, yang hakeun ieu pacul dawuk berat hampi nuhun. Cek Paman Lengser bari nuna pacul gede tuluy Nyi Putri nyarios deui. Kah kakang ieu paculna? Baraha geura miang ka tegalan, geura garap sawah jeung kebon, kuring mah narima hasilna we. Mangga Nyi Mas. Katampi katarimakeun ku kakang. Ieu pacul rek dibawa ayeuna pisan, sarta rek digunakeun keur molah tanah. Mangga kakang permios. Harita keneh Dipati Indrajaya mangkat bari mawa pacul gede. Dituturkeun ku paneuteub Nyi Putri malah Paman Lengser ge colohok. Lila-lila nu miang ngiles ngajugjug ka bubulak mungklak sejang ngajalankeun parentah Ratu Toronol. Sedengkeun Paman Lengser jeung jalma-jalma nu ngariung di dinya terus bubar barali ka imahna sewang-sewangan. Malah Nyi Putri Malanggirarang ge lebet ka karaton, da geus beres sagala rupana. Cag tuna heula kaayaan Dipati Indrajaya nu rek macul. Kitu deui kaayaan Nyi Putri Malanggirarang jeung sakabeh urang nagara marga Cina. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun nu aya di hulu dayeuh marga Cina. Sanggeus resmi laki rabi nurutkeun kabiasaan harita. Ratu Bungsu Karmajaya jeung Ratu Mas Baganan Sari kacidang rasa bungahna. Lantaran aya batur keur pakukumaha. Nya nu bakal silih belaan, silih pihapekeun diri. Ratu Mas Baganan Sari bungah sabab aya keur panyalindungan. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya bungah sabab salah sahiji cita-citana geus ngawujud. Nyata palai kagungan garwa ayeuna geus laksana laki rabi. Hirup babarengan jeung Ratu Mas Baganan Sari nu sakitu geulis endah kabina-bina. Kocapkeun hiji mangsa, duanana caralik bae dina palupuh anu sabebek, diiuhan ku roroyoman daun tina tepus jeung kaso. Dibaturan ku rupa-rupa sato leuweung nu garalak, Nyi Putri Baganan Sari ngaraos teu geunah mun kitu salilana. Sabab asa teu puguh hirup akhirna ngawani-wani anjeun ngawah ngahaturan ka Ratu Bungsu Karmajaya. Kakak, kumaha atuh urang teh? Nah bade kieu we salamina. Asana teu pararuguh upami urang teu gaduh tempat matuh. Teu boga imah keur ngiuhan. Cik atuh usaha kakang ulah kieu-kieu teuing. Teu kedah nu alus sareng agreng asal iuh jeung buni we atuh. Narah teu tiris teuing lamun kahujanan. Narah teu panas teuing mun ti beurang. Kitu saur Ratu Mas Baganan Sari dina hiji mangsa nu dianggap utama. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya meuni bungaheun sabab saluyu pisan jeung kapalaina. Ih rai. Nah teu nyarios di kamari atuh. Dan nya urang teh kudu boga tempat nu matuh. Kudu boga imah nu geunah ngarah teu tiris lamun ti peuting, ngarah teu panas lamun ti beurang. Eta teh saluyu pisan jeung cita-cita engkang. Sabab kitu kuduna rumah tangga kudu boga cita-cita jeung kahayang. Ulah cukup ku sakieu bae. Keun rai urang usahakeun we. Wal Ratu Bungsu Karmajaya bari marahmai. Jauh kana bendu anggang kana amarah, malah bungahna keur nu aya sabab sahate jeung nu jadi pamajikan. Nuhun atuh kakang, nanging bade kumaha carana? Kade ulah maksakeun ieu teh asal ieu we keur urang duaan teu kedah tohaga. Nyi Putri Baganan Sari dariana keur manahna bungah ngadangu jawaban. Itu jadi salakina nu katelah Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh salajengna para wargi sadaya. Ratu Bungsu Karmajaya nyarita deui, "Gampil rai. Gampil, urang nyobian ngagunakeun ieu tamiang. Paparinti Sunan Ambu. Wiru Cinanggai teh. Sabab ieu tamiang teh gede pisan mangpaatna rai.
urang penta maunatna. Jadi yakin ieu tamiang teh bakal gede manfaatna, bakal gede gunana keur urang duaan. Lantaran negara nu aya di marga Cina geus leungit deui, nu hartina negara anyar teh geus asup deui kana ieu tamiang buku teh. Da ayeuna urang cobaan kepretkeun saur atuh bungsu Karmajaya bari ngabijilkeun tamiang anu sabuku tina raksukanana. Kunyi Putri Baganan Sari ditetek bangun kaget manahna deg-degan. Harita keneh Ratu Bungsu Karmajaya ngepretkeun eta tamiang teh para wargi. Cileg dumadakan aya nagara nu kacida lengkepna. Gedong papak gedong wara. Bale Bandung geus meunang ngatur karaton Hurung Herang meuni agreng. Tanah subur jeung mata kuas hegar di luarna betah di jerona. Puguh we atuh Ratu Emas Baganan Sari colohok bengong mata simeuteun. Kaget ningali kaya nu ngadadak robah. Saung butut hatup kirai musnah, roroyoman kaso jeung tepus leungit, ayeuna diganti ku rupa karaton anu agreng, Hurung Herang, sagala rupa parabot lengkep estu taya kakuranganana. Tah geuning rai, dikabul panaja urang duaan, yakin ieu teh tamiang anu gede gunana. Gede mangpaatna keur urang duaan. Panganggo geus aya nagara geus bukti ali-ali balik deui ka akang, mangga masrahkeun calikan kurai masing betah tumanina. Moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngaharu biru. Saur Ratu Bungsu Karmajaya satengah ngagebah kunuju celok bengong. Atuh Ratu, anu meni rumenghap Nyi Putri Baganan Sari, manehna ngarasa reuas luar biasa para wargi sadaya. Keur colohok bengong bari ngalamun ditanya kudu jadi salakina. Sabada leungit kareuasna kulantaran colohok asa kagebah teh. Salajengna Nyi Baganan Sari nyarita. Nuhun Kakang, katampi kateda pisan kurai. Horeng gampil pisan palai kagungan nagara teh geuning. Satadina mah abdi teh sakadar nyuhunkeun saung kanggo ngiyuhan anu sakira buni moal tiris. Tapi ayeuna buktos nabatan sakieu langkung ti cukup liwati utama. Nyugemahkeun ieu mah Kakang, nuhun pisan katampi lahir batin Kakang. Bagja temen rai. Perak atuh ayeuna geureusian ieu nagara. Urusing samistina sabab yakin ieu teh milik urang, paparin ti Sunan Ambu Ciruwinanggai. Ngan ieu tamiang anu sabuku kade ulah ical, kurai kedah dicepeng sing atos-atos. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari nyodorkeun tamiang anu sabuku ku Ratu Emas Baganan Sari, tuluy ditampi kalayan janji sajatumut kana amanat Ratu Bungsu Karmajaya. Saterusna eta dua nonoman para wargi tetep tumetep di nagara anyar. Bumen-bumen ngaros bunga anu ngadeg di hulu dayeuh marga Cina anu tadina leuweung ganggong simagonggong leuweung hideung geledegan hutan roban sanes bobodohan. Ayeuna salin jenis ini darupa robah jadi nagara nu kacida endahna, ngadeg karaton nu agreng dicalikan ku Ratu Bagus Putri Geulis. Kaendahanana ngungkulan nagara marga Cina nu baheula mun dibandingkeun teh mah teu jere-jere acan. Atuh puguh Nyi Putri Baganan Sari kacidang rasa bagjana manahna tentrem luar biasa tentremna. Dalam mun dibandingkeun jeung kaya nagara marga Cina, wah jauh tengah ka langit kayaan teh. Beda luar biasa bedana. Beurang gaganti ku peuting unggal poe gunta ganti taya reureuna. Nanti waktu nu keur anu teu daek eureun, terus bae ngarayap teu bisa didagoan anu akhirna mah nepi ka hiji mangsa Ratu Bungsu Karmajaya kaguan maksad, kagungan rasa yen dirina teu acan masagi, masih keneh aya kakuranganana. Kulantaran kitu dina hiji poe lajeng nyaur ka Ratu Emas Baganan Sari ngajak badami. Atuh teu lami duanana parantos caralik dina kursi gading gilang kancana anu Hurung Herang matak serab nu ningali. Nan hanya kale para wargi meureun ieu teh teu can aya padamel meureunnya bangsa man-man jeung sajabina. Sok atuh ngadalaptarkeun para wargi sadaya. Kanggo gulang-gulang atuh kanggo tukang naon we ieu mah tukang jaga geuning. Ini ngali di kerajaan da tukang ngaberan hihid. Ngadalaptarkeun atuh kosong keneh namanya isian kuduaan para wargi sadaya. Mang Jai ngadaptarkeun lah. Jadi tukang naon atuh Mang Jai nya di dieu. Waduh di negara anyar teh. Jadi tukang dongeng deh urangnya mangga urang teraskeun. Salajengna Nyi Baganan Sari nyarita, Kakang abdi teh kaget nu tayat papadana. Nah bade aya pikeun saeun naon pangna nyaur ka diri abdi. Sumangga geura saurkeun ulah aya nu disumput salindungkeun. Ulah ngaros kagok atanapi asa-asa. Abdi baris ngiri ngabantu upami kanggang kenging kararepet. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari netep bangun geget ka Ratu Bungsu Karmajaya janten carogena teh. Nuhun upama pamadegan kitu mah rai.
engkang bingah liwat saking bunga taya papadana bunga ka giri-giri. Ai margi teteg kana hate engkang kieu rai. Memang engkang teh aya maksud nu tangtu aya tujuan anu utama nu kedah kanyahoan ku rai. Muhun mangga abdi mah jangiringan. Nah kumaha kakang? Rai, engkang can masagi dina pangarti. Asal loba keneh kakurangan dipikir-pikir mah. Loba keneh nu kudu diudag jeung dihontal ku engkang. Tah ku kitu nanyai kudu wayahna ku engkang bade dikantun heula. Saur Ratu Bungsu Karmajaya menileleb nyariosna, tapi matak ngajenghok pikeun Ratu Emas Baganan Sari da panyana teh moal kadinya losna. Nah bade ka mana kakang? Naon margina bade ngantunkeun ka diri abdi asa keung sareng sieun ngabandungan kitu teh. Lalawang hati abdi teh Kang. Sok sieun abdi dikantunkeun lami. Ratu Emas Baganan Sari leuwas. Ulah alit manah Nyimas, da kungkang moal rek dilalaworakeun, moal diantep karep kitu bae. Ari pangnangkang bade luas ngantunkeun teh lain bade nyang sarakarai. Moal nyiksa karai tapi engkang teh hayang ngahonta cita-cita jeung udah gayang. Engkang ayeuna keneh bade mios ka Megamalang. Baris nuluykeun tatapa sabab engkang can masagi. Masih keneh loba kakurangan. Dah kitu maksud teh Nyimas, wayahna sing sabar. Ratu Emas Baganan Sari ngahuleng anjeunna kaget nu taya papadana. Teu nyana carorgena bet aya maksad kitu. Mangkaning ari kangaranan tapa teh tara aya nu sakedeung. Komo deui bet rek angkat teh ka Megamalang. Atuh kasida lewangna pikeun Nyi Putri Baganan Sari lantaran geus tangtu. Anjeunna teh dikantun nyalira, mangkaning boga dulur gebatan sakitu. Nyatana Nyi Putri Malanggirarang nu teu oleh geuleuh jeung ceceub ka Ratu Emas Baganan Sari. Ulah ngahuleng Nyimas. Da kungkang geus kasawang rai teh bakal nunggelis, bakal ditinggalkeun sorangan di ieu karaton. Tapi ulah alit nyamanah sing sadrah kana naon-naon nu bakal tumiba. Engkang moal beunang di halangan lantaran geus jadi kewajiban pikeun ngarengsekeun pagawean nu can beres. Engkang can basagi aya keneh kakurangan pikeun ngahonta cita-cita. Omat, Nyimas ulah alit mana sing hegar Nyimas. Ratu Bungsu Karmajaya tetep dina pamadeganana, lain tega lain teu nyaah ka garwa, tapi keukeuh hayang ngahonta cita-citana sarta kagungan rasa can masagi. Duh kakak nah betega ngantunkeun ka abdi. Kapan boga dulur teh nu ngaran Ratu Toronol? Apan sakitu ceceubna ka abdi? Na teu melah ngantunkeun abdi sorangan. Kumaha mun aya kajadian naon-naon? Saur Ratu Emas Baganan Sari bangun honcewang lalawang bakal dikantun. Keun bae Nyimas, teu kudu jadi pikiran. Ulah dilayanan mun engkang can dongkap deui mah. Moal naon-naon serta moal diantep ku engkang ti kaangangan. Kumaha sanggem? Wayahna sing tawakal. Ratu Bungsu keukeuh rek miang. Nyi Baganan Sari geus teu bisa nyarita naon-naon. Anu antukna mah manehanana ngan saukur nyarita. Upami kakang keukeuh peuteukeuh bade angkat mah kapaksa abdi sajangiringan. Nanging hate abdi teh sedih Kang. Sabab boga lanceuk sipatna lanceuk laksana gading. Dugi kadanget ieu teh can mulih ti patapaan. Ayeuna kakang kalah ka bade angkat tatapa. Nah kumaha atuh ari abdi ka? Saur Nyi Putri Baganan Sari bangun langsa. Nunggelis taya batur. Ku engkang ge kahartos. Keun ulah jadi pikiran, sing sabar jeung sing tawakal. Sabab memeh meunang kabagjaan kudu ngalaman heula pait jeung peuheur. Wayahna ku engkang dikantunkeun. Sing gede hate. Ratu Bungsu Karmajaya keukeuh bade angkat. Malah terus ngadeg bari singkil bakal miang ka Mega Manunggal. Mangga tukang diandung pidu anak. Mugi asing enggal mulih deui sing hawatos ka diri abdi anu nunggelis taya batur pakukumaha. Muga-muga rai. Keun engkang moal kamalina teuing. Sanggeus asak badami harita keneh Ratu Bungsu Karmajaya kaluar ti karaton, dituturkeun ku Ratu Emas Baganan Sari tepi ka pakarangan. Barang anyog di pakarangan karaton Ratu Bungsu Karmajaya tungkul elmuna. Tangah mapatkeun pangabisa, dengdek ngentepkeun pamake. Geus kitu dereg-deg ka Jomantara ngahonta langit ngambah Jomantara ngajugjug ka Megamalang sejata tapa neruskeun hancati heula. Atungan bati colohok Ratu Emas Baganan Sari kaget ningali Ratu Bungsu Karmajaya anu ngablesat kawang-awang ngambah Jomantara ibarat pasar anu leupas tina gondewana kumalayang di Megamalang. Orang kitu maksud kakang teh. Da geus tuman hirup
nyata ya halangan anak gerkuring geus tuman hirup nu ngelis. Muga-muga kakangsingnya cacapnya tapak sing tiasa ngahontal cita-cita. Ratu Emas Baganan Sari tangah heula sakedeung tapi ingkang raka geus teu katinggal. Geus jauh nembus gunukan Mega anggang teuing kalebah mana atuh teuing parami teuing ka palebah mana atuh geus puguh kitu mah Ratu Emas Baganan Sari teu loba pikir deui terus lebet deui ka karaton. Kocapkeun para wargi sadaya nu ngambah jumantara. Ratu Bungsu Karmajaya anyog ka Mega nu ayang-ayangan. Nyewingna sora karinding nandingan kalayang nama nu kuali. Gancang paheula-heula jeung heulang, paboro-boro jeung jeung rangkong. Manuk kurang moro sayang, manuk piit murubalik Ratu Bungsu Karmajaya leuwih unggul tina lumampahna di Jomantara. Nyaot dir Garuda Paksi, ngamah Mega tanang makalangan teuning ludeung taya kasieun. Jog anyog ka Mega hideung didinya ngaraneg. Ratu Bungsu Karmajaya netenan kaya didinya eta tempat patapaan tukang teuleum. Lamun tutug tatapana bakal jadi palikan utama, bakal jadi palika ratuna, tapi mun teu kuat mah eueuheun teuing paling-paling korban jiwa. Wah, lain tempat apa aing atuh ieu mah. Kitu gerentas Ratu Bungsu Karmajaya pelesat di kaluhur anyog ka Mega biru, patapaan dalang tanak. Lamun cacap tatapana tutug sakabeh kawajibanana bakal jadi dalang tanak anu bagja, bakal jadi karatuanana bakal pinangih jeung kasugihan. Tapi mun teu cacap pimanaeun teuing laksana moal laksana kahayang. Da ieu para wargi sadaya jigana Mang Jaya kudu tatapa teh di Mega ieu di Mega biru yang jadi dalang di dinya ya para wargi sadaya lah. Ya kal waktosna ka ujung seep ya.